Saosna tinaras karumasaan wirehing nu geulis dikawit dikakandung ku nu janten indung kubrag ke alam dunya nu jadi indung bingah tan wates wangena pon kitu deui nu jadi bapak bingah ka giri-giri lir gunung tanpa tutugan lir sagara tan ka tepi alhamdulillah mulus rahayu berkah salamet nu geulis Neng Nur kalayan dugi kawan cikiwari parantos dewasa dinten enjing anjeunna sejak misah tinu jadi kolot ninggalkeun sadaya kulawargi bade turut patuh ku maula ka Sang Caroge anu mana geulis anaking Nur ai Caroge teh sakitu eta teh pangeran di alam dunya anu wajib diturut di mana wae keur kumaha wae tah dina sore ieu dina sonten ieu mangpang meungpeung kulawargi hidup sadayana araya insyaallah keuna kana paribasa ridallahi fi ridal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain ridona indung jeung bapa ridona Gusti Allah bendukna atanapi murkana indung jeung bapa eta teh murkana Gusti Allah hidup mah bagja insyaallah mamah jeung bapa araya keneh anu datang enjing bade nikah kacep miftah kus jisim kuring sejak dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu biya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh hadirin anu dipihormat, sugrining puja puji kalina syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala wirahing dina sonayaksa sejak nyakseni hiji acara adat nyaeta ngaras sareng siraman nu geulis Neng Nur. Lamun ti poe ayeuna jeung ka tukang hidup ku mamah jeung ku bapa dipingit dipikaulas dipikaasi dipikanya tapi poe isukan lalakon salira bakal gentos sabada sahiden atanapi saksi ngesahkeun tangga sapi acan miang pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu tinu janten ibu ramaku anjeun dikawit ku bismillahirrahmanirrahim sebagai ngadeg sakadapan. Puputan kalbu dadah gali anawang nur teh kanya bapa nya tegas salam bangket duh anak kan hidup rumah tangga gelis anaki Nur gerak tetep ku hidup saha anak indung jeung bapa hidup bae urang nyoreang ke alam tukang sakadapan salanjung 4 bulan puyeng 5 bulan 6 bulan mural jeung sabal nepi ka 8 bulan nu jadi indung kasih setelah irceun hati nu jadi bapa ngamaro jengja ngadoa kanu kawasa sangkan hidup mulus rahayu cerik nasalira gubrag ke alam dunya mepeuskeun kasih pepeuting nu jadi indung guyang getih sesa-sesa tanaga teu aya di pirosya juwati naoskeun kumaha Nur mulus rahayu kesah ngagaraja getih urah bare salira diramu dipangku dipikanya dipikawelas dipikasi dipikasagede kieu pengorbanan nu jadi indung luar biasa guys anaki poe isukan dijurung laku kudu jadi mama hidup praktik ku caroge hidup cekmit mengpencan balayar jauh nu jadi indung jeung bapak kalayan diriung ku kadang wargi araya sadayana gerak kenalisan anaki Bismillahirrahmanirrahim. Mama
Bangun abdi lahir senang batin. Abdi ngapunten tina sagala rupi kampatan. Atur nuhun mama. Atus nganorok ngagedekeun nganti ngadidik abdi dugi ke sakeun kieu. Abdi sacantiasa ngantarima mangsa ukur nyesahkeun bae. Sanaos kitu hapunten abdi doakeun abdi mugi aya dina kebagjaan salami. Leng Nur putra mama doa sareng pangampura mama moal kudu dipenta bager mamah ngarorok ngagedekeun hidup ikhlas ridho pisan geus jeung geura rumah tangga jigeura laki rabi geura hontal kabagjaan hirup lahir batin ku mamah didoakeun pisan geus. Ngarorok hidup nepi ka kiwari penuh perjuangan yang dipulangkan. Anjeunna ikhlas ridho pisan nu dipalar iwati hiji salira hayang jadi jalma anu cager bager tumuh nanjung rahayu nambat darajatna loba mikanya kitu bager lajan. Alhamdulillah ibu hidup masih jajan perjuangan anak pengorbanan anak dugi kaki wari tinangtos hidup karos gelis sawarga aya dina hendak pendampa sampean mama geura wasuh keun mangka dilahun mah Nur cepeng duanana ku hidup rasakeun getar narasa kanya nu jadi indung kan jadi ingat Nur isukan hidup bakal kumaula kacal ge jeung indung jeung bapak ngan saukur jadi sana geus ku ngalangkungan ieu dampal sampean mama hidup salira jadi dewasa. Alhamdulillah tah imut kana perjuangan anjeun sok Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah kasalira Gusti pina kaweningan gali natrat jalan kabagjaan handapna gelis Nur dampalna insyaallah sawarga kabagjaan sawarga keselamatan di dunia jeung di akhirat kanggo salira ayana ini dampal sampean mama hidup. Alhamdulillah hirupin ala cekal gelis mudah-mudahan ieu panengit sing janten seseungit dina kahirupan hidup rumah tangga jaga aya dina kaberkahan. Alhamdulillah hirupin alamin cekal Bismillahirrahmanirrahim cepang pananganna mama abdi hapunten duh mama lu ninggali ampunan tau beh seueur ngajaheutkeun mama ampunan anu kasuhun cekap geulis dirangkul mamahna sok harewoskeun kana cepi mama ya abdi Nur putra mama naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampunan nu jadi indung abdi bakal cilaka. Hatur nuhun mama bacaan sapari deui nu dirangkulna gelis anak cimat mama ka disun taarna tarangna disun nu sok neng oge disun taar jeung sin panjang natar lalakon ulah kasmaran nyapi carita nu jadi bapa teh tangkalna darajat Nur sarua darajat keselamatan darajat aya hiji deui isukan nu kudu diwariskeun Pak Nur lain ku harta lain ku banda tapi warisan anu paling berharga pikeun putra
istrinya eta ngawali tenta ka bapak hidup dina di Bapak, dinten enjing abdi bade nikah ka Amita. Suka abdi, ridho abdi. Kumargi kitu. Abdi mundut ka pangarsa Bapak kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi. Mugia Bapak ikhlas ridho kangge ngawalian abdi secara langsung. Kalayan doakeun abdi mugia janten keluarga anu bagja di dunia dugi ke akhirat jagat. Anak di gelis neng nur pamanut ibu mangga ku bapak bade laksanakeun engti hidup bade ditikahkeun ku bapak insyaallah dewalian langsung ku bapak jung bager gadah hirup laki rabi mugi aya jodoh ya Allah kalayan bagja di dunia waruh rawuh akhirat amin. lo jadi bapak insya Allah saura enjing makan kahkeun hidup secara langsung gelis kanya wening nu jadi indung jeung bapak tos kedah kasaksi ku kadang wargi hormat tilawat kamantena samikeun sok bager celak deui ilahun bodas alaman deui ngalahun dan pas sampean jadi bapak di nalahuna kalian disaksian ku sadaya kadang wargi cepang tah ieu nu tedli do nu li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah mudah-mudahan salira mikanya mikaulas bikaasih ka ibu rama abdi luyu sareng anjeunna mikanya mikaulas ka abdi ti kawit alit dugi ka saegeun ieu mudah-mudahan ibu rama abdi sabta cekat gelis ieu aya lisah wangi lajeng sok di wangian sakedik simbol siloka sasmita wawangina mudah-mudahan sing nyambuang dina kahirupan hidup pinuh ku kaberkahan kabagjaan tebih tina cocobi anggang tina gogoda alhamdulillah akhirah duh bapak abdi hapunten lahir jeung bapakna bapak teh sesah ku abdi repot ku abdi ngabelaan abdi ti kawit abdi beureum nepi ka kiwari bapak teh berjuang abdi teu acan tiasa mulis nu cimat bapak lahir jeung bapak ikhlas ridho pisan ngabelaan hidup juk suan cina pisah ti kolot mandiri laki rabi didoakeun pisan gerising nanjung umurna nambah darajatna tebih baayna nya kitu hampura bapak oge bisi terus nyarekan ka hidup desun taarna tarang sileng desun sakadata jo bageul anak bapak jimat akhir jeung alhamdulillah dirangkul dua anak bager dihijikeun kanyaah nu jadi indung jeung bapak hapunten abdi sakali teh seueur kaluputan kalepar sing darama sadaya alhamdulillah nini dihapunten bilih nuju alih tinangtos abdi sok dia asuh abdi sok ngesahkeun kana jadi kol nini alhamdulillah jeung bapak dihampura bisa geramia rumah tangga panangan dua insan bakal murad atanapi bakal bersih sugrining kaluputan kalepatan alhamdulillah lajeng sok dipapai ini abdi hapunten lahir batin doakeun abdi enjing bade rumah tangga nini sing damang sing sehat didoakeun jeung sing aya dina kabagjaan nur bagja lahir bagja batin insyaallah salira salamina gelis ulah pakiaki hirup jeung dulu sok kumawan tah ayeuna mah sing silih doakeun dina rumah tangga insyaallah ngahiyeuh rumah tangga lamun akur jeung dulur jeung baraya jeung tatangga salira bakal aya dina kasih moga cekap sapali deui sabelah deui
lajeng Pak Arna nugelis disun ku teteh lajeng hari kami ini budak iya nih budak banget alhamdulillah nyakseni lajeng ti Aa dihapunten alhamdulillah abdi tos dipantos tah kitu kedakeun kepada lisan kadangu ku masing-masing sekarang bae alhamdulillah lajeng ka mama abdi hapunten lahir cepat dihapura pisan bra geramiang rumah tangga Pak Nur urang tilu di pasian amanah ku Allah Subhanahu wa taala nupang agengna tetehna tos nikah alhamdulillah tos gaduh putu atos ta eta amanah sami putra putu ayeuna nu kadua bade nikah bebas urang bakal gentos tanggung jawab ku carana terakhir ieu si bungsu sanamina teh neng Widi lamun jeung dulur sok pageher kadang kala sok papaseaan tak isukan mah nyanyi ulah wani-wani sabab tos aya dugaduhna nyaeta Amipta sok geura kedalisan ka teteh teteh ya abdi Widi Rai teteh hapunten seueur kalepatan ka teteh dinten enjing teteh bade nikah didoakeun ku Widi mudah-mudahan janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah oge doakeun Widi mudah-mudahan janten jamin sukses saka ieu neng besok enggak sok kumaha di walam nyebatna kumaha Widi hapunten teteh sok curak carek sok tukah tita anu janten adi didoakeun pisan kita didoakeun pisan ku teteh sing janten jalmi anu sukses mihape mama jeung bapak teteh bade rumah tangga sareng Amipta cepeng panangan teteh teras nyuh dina lakonan teteh nu dipikanya pikaulas ku abdi lahir batin sakali deui wilujeng boga teteh aya dina kabagjaan rumah tangga cekap geulis dirangkul teteh na sok si rangkul jeung dulu sakali deui Widi mihape bapak jeung mama bantuan mama bantuan bapak alhamdulillah cekap neng di insyaallah di alam aras para malaikat sumabiar ngabagiakeun bapak insan anu parantos subarkeun tina sugrining kaluputan kalepatan kiwari cilik putih jatining bersih celak herang jatining padang lajeng mamah sareng bapak narada ditarik mamah ngesun pipi nu palih tengen bapak nu palih kiwa sia disun kuduan 1 2 3 senyum ulah nangis teuing bager alhamdulillahirabbil alamin 3 pipina anu disun neng tingali kana kamera kadek neng na ulah katukang lamun katukang mah jeung bapak sun atas mister ya rabbil alamin sadayana manginten ngiring andung doa mudah-mudahan selebrasina Pak Nur sakumaha jempolna atuh dia kitu we Pak Nur selebrasina kitu bapak aja mau serius bisa lajang Pak Nur pada di dinya wae Pak Nur mau ngiring Pak Nur pada dia di payun mah ieu tangan cicing di dinya tah naon deui mohon sing kapeak tah mayun ka dieu nah
baheula basa gubrak budak sumangat urang lir ngabebelakna ieu seuneu lilin engke bakal diparimanda tugas urang parantos kengse urang ngabujeng ka tempat siraman sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu Jepang kene kan jadi bapak gelis anaknya ieu samping sakali dia jadi saksi baheula pas hidup keur leutik ku mamah ku emak dipake ngayun ngambing hidup lamun hidup teu anteng atawa hidup nuju teu damang ieu samping jadi saksi yen kungsi nimang-nimang hidup poe ayeuna ieu samping rek dilepaskeun lepasna tanggung jawab nu jadi indung kami jadi anak bakal diganti isukan ku salaki hidup ka Allah nu maha agung maha welas maha asih simkuring nitipun anak muga cager bager batin tetepkeun iman Islam nak bagja hirup bari urip mangga manur eta sinjang dilepaskeun sok dilepaskeun 1 2 3 alhamdulillah so atasnya lepas tina kungkungan janten sepuh oke bapak tanggung jawab bapak sakali tadi ku abitus dugi kawanci isukan tanggung jawab nu jadi bapak bakal digentos ku carogena nyaeta cek miftah teman kitu eta lilin urang pariman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sok ngahiji ngarangkep sing patri rangkep repok jodoh na takwa ka ilahi walagri rarabi tinu jadi bapak tinu jadi mama insya Allah sejadi banjurkeun dikucurkeun dikocorkeun banyu pang banyu hirup pang lokat raga jeung sukma mudah-mudahan miceun geuleuh keumuh kokotor dina jirim jisim si neng hakikatna kunu maha kawasa dibersihkeun lahir dibersihkeun batin baru umbung agung rahayu lemenjing manjing wa lagri mangga bapak kucurkeun eta hijikeun bismillahirrahmanirrahim so oge nu mama hijikeun dikucurkeun rada luhur mah ame katingali ngucur mocorna insyaallah ieu bade dianggo ibah kudu geulis teras mah mudah-mudahan sekali dimicin kokotor geuleuh keumuh rareget anu aya dina jirim jisim si neng Allah subhanahu wa ta'ala nakdirkeun bersih lahir bersih batin tekad ucap lampah dina rumah tangga salamina hiji 2 3 so ieu ge sami ngalap berkah tadi es krim dianggo ngawasuh dampa sampean mama cekap bapak ieu bangetan nur simbol silokat ti 2 bapak ti 2 sepuh hidup pamah jeung bapak duka di mana duka tahun sabaraha aranjeunna patepang aya tali asih anu nganteng ti Allah Subhanahu wa taala pikap proof nikah alhamdulillah parantos gaduh putra saliratos gelde tah turutan hidup jodohna laki rabina sing salamina layeut ruket raket paheut pageulin ibarat dipancu urang kucurkeun kocorkeun bapak ieu kuduaan kana salira nu geulis kana mastakana neng nandean dina tah gitu sok kucurkeun bismillahirrahmanirrahim cur mancur mugia salira bersih lahir bersih batin cekap alhamdulillah mamah nyang dibakan nu geulis rada luhur ngucur kocorkeun anak cur alhamdulillah hirobir masyaallah gitu kena alhamdulillah masya Allah siapkan banjurkan kapong kau alhamdulillah nyakatan tinggal kemana-mana dicatat di atas kapan wasuh nadapa sampai helak nur di saudara dampa nak sok dihadap papa yang tikaluhur mudah-mudahan iya si Nek Nur dina rumah tangga nanti cakleng karena salamina aya dina jalan
anu dipilih ku Allah. Terus jo nyatsu Bapak maru masak kerletik tarat ngamandian hidup ayeuna di banjur cai kanya Bapak. Jo bade nanjung umur nambat darajat tebih balai para peji. Doa Bapak salabina kerih cek bagi usaha hidup berkah itu akhir sekarang alhamdulillah fotografi media alhamdulillah sekarang atau alhamdulillah pasihan anak neng saya pasihan bios tipali dia ngabanjur nak sami we ku aa di banjur tuh tah tipali dia we sami we kirang panjang kirang seueur mangga biosna ulah seueur teuing geus tiriseun sur ngabanjur sami kanyaah menjadi lanceuk alhamdulillah subhanallah simpan Nini Dian mana Nini Dian harus telami teuing margi ieu tiriseun si cantik peupeulih dinten enjing mah moal tirisnya nih rada luhur Nini Dian tah gitu alhamdulillah sekar anu 2,5 juta nya biasana itu juru rias masuk nganggo halis anu 2,5 juta bahkan sok aya nu disun heula nih sun gitu alhamdulillah Mi Ipin Mang Angga ni endang mangga sok sur ulah asa-asa si cantik Mang Keraina terakhir ulah caket gitu alhamdulillah kedua amin lajeng mangga nih ya Nini Angga Mamah Eri oge piraku itu ngabanjur mah aya di dieu ampun teuing cur rada luhur Nini Cisoka tah abeh katingali ngucurna ngocorna cai kaheman kawas kaasih ti emak Cisoka Nini Cisoka gitu bagir masya Allah alhamdulillah disun ini cakatan nih alhamdulillah gitu. Kurang papai hiji doa nak nu utami nama teu aya praosan kumaha nganggo cai kembang teh ieu teh titi mangsa wirahing romantika rumah tangga teh sakitu seueurna aya nu beureum nu bodas kembang mangrupikeun simbol siloka gitu atau mana akinya ketan ki semohon mohon kayaknya ki Mang Angga lajeng mangga disuruh sekarang tapi itu cakatan terus Nini Gudang ya rusuh teh atuh rusuh wae tah wilujeng geulis alhamdulillah mangga terus nyandak cai kanggo di banjur dikucur-kocorkeun ka salira nu geulis sok insyaallah sareng wargi di tadi diantosan wae pada luhur neh masyaallah alhamdulillah nanjung umurna nambat darajatna teuing balik perfeksi bagja lahir bagja batin rumah tangga sing gelar sakinah mawadah warahmah salamina hayatina hidup panang taiman Allah jauh lagi masya Allah luar biasa nah itu mohon
silih simbah ku kadedeng silih pikanya pika asih sareng nu jadi deuleut dibanjur silih banjur sok karada seueur neng mudah-mudahan si geulis sing janten soleha jung bager dibanjur ku teteh ku cai kaweningan kanyaah kadedeh kawelas kasih moal pokok kanu jadi dulur sok sarajan nepi ka irah alhamdulillah cekap tuh dibanjur rada luhur dedeh simpan eta anak teh dedeh ras disuntingan ulah maya salirana tak iya kanya aku jadi adi kembang resep pada mika resep mikanya neng bari ngadeg neng nur siap getok asa-asanya eta kembang awurkeun kaluhur siap hiji ngalasila ti handap 2 3 ur alhamdulillah bapak kadis kenapa das neng nur niatan isukan rumah tangga teu manang harta banda pangkat kekayaan tapi nu dipandang ridho ti Allah Subhanahu wa taala golontorkeun bapak eta cailirna golontorna doa ti salira salamina sanajan nu jadi anak dicandaku carogena urang doa mah manteng ka Allah mudah-mudahan salamina tuang putra dina rumah tangga ada gede pageuh salamina aya dina panangtaiman Allah Subhanahu wa taala ulah pokok gelis kewajiban salira salaku umat Islam nyata ibadah salat anu di waktu ulah diduli-duli ulah dipokorokeun Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa duhlina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa barik alaina amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim adimi sultan. Allahumma alif baina kama alafta iftah wa nur wa kama alafta nabi Adam wasti Hawa wa kama alafta nabi Yusuf wa siti Julaiha wa kama alaf panjang jodohna gampil mi kedipina rumah tanggana regreg pageuh salamin aja dina kabagjaan lahir batin kasalawatan di dunya paratna prat dugi ka akhirat robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar robana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama robana ampusna wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina ma fi khairin alhamdulillahirabbil alamin bisiril fatihah alhamdulillah buka ku halang urang kawit ku hariring neng nur anu mirip andin halang tawis ka balang hariring tawis ka eling hariring tawis ka eling acan bismillah janten wiwitana mugi Gusti nang tayungan elis asep nurendengan mugia kasalametan neng nur anu gelis salamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan aya dina kasenangan tong panjang tingnya aya masa etik we mangga ngadeg neng kaler kidul eta wadi urang bagikeun ulah totomprokan tapi kudu rata siap hiji 2 3 awur awur cawerna di awur awur wur awur awur cawerna di awur 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 mugi wayahna kakak berat-berat hiji 2 3 dadah tukang kamera luar biasa terus sakit buku itu manawi acara ngaras sareng siraman neng nur anu nembe dilaksanakeun hapunten tina samudaya ning kaluputan kalepatan ieu acara ku alkukahna dirojong ku Mr. Mediagraph Fotografi sareng video shooting production hapunten anu kasuhun kalayan terakhir hayu ieu acara urang tutup
ku ngaos hamdalah sasaran alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum walahun wa fi bil aqwami thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai